lama ulah jauh ti ulama nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup kenaku owagi ngesir ngarah ayah anu ngageing mangsa lengkaningang salah ayah sahiji deui ari seniman mah kitu ngadoake ku lagu jang hirup teh oh salah jang jalan kahirupan henteu sapanjang datar aya mudun jeung tanjakan kudu sabar dina kurang ulah nepak dada beunghar salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade hidup bisi kupu alah tak ieu doana nama doana dikoplokeun Aji Bon tu 2 3 eta cing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nyarikeun batur ngarah hirup loba dulur raksa ucap lampalah atek ada jeung tapean ngarah pinangih bagja selamat dunya akhirat jang sing jadi jalma soleh jang kumaha one hidup sing soleh alah mere eta doa keur budak kemah sing soleh gitu kan amin aminkeun atuh apa amin gitu mohon ceuk doa keur budakna urang ngan tiasa ngadoakeun nya Kang Cep Arka pokona mah anu sae-sae gitu sip aya nama aparis karena tadi ge pantos ngantri leres anu tadi nu bantut kumaha bade di lajang ieu nya di rekan-rekan Kang Cepi iya tadi teh sabaraha wah aya keneh ieu tah nya jiga nama bos nama sapalih tos aruih nya ieu bos MM waduh bos Nadira araya keneh ajaminya bos aya keneh Aura bahaja tah bos Aje bos Ajam Ades aya GPS mana boga hajat tong dipenta bereun teh nya sok lajeng bisa deui Seven Story aya keneh ti Seven Story nya bos Didi Salon bos Didi Salon bos Aon aya Fajri aduh bos Suta araya disarengan ku Kang Giri bos GPS pala sim kuring tintuk beusi tintuk bukan nama Kang Giri tintuk sanes bukan nama wing apal soalnya pernah kali itu ayo Bandar PL alah naon bandar naon Allahu Akbar laguna naon Kang Giri sok gentos nu tadi yo gentos nu tadi wah hawatos rek lagu naon Pangendra lagu naon tuh sareng ti Dede Trisno oh gitu production wah sih iya tukang ngagandengan tengah peuting yos Trisno ya nya euy mantu tapi ka pasea jeung tetangga si Trisno gitu takulan matakna we live streaming ulah ti peuting nya ulah gitu aduh abang kongres sukses sombong amat itu oh nya GPS hayang apal jogetna Bapak Hajat heula bener nya Bapak Hajat heula ka dieu Cep pokona mah ka dieu heula kaul ka dibarengan ku Adede Trisno kaul iya lu mah kaul lu mah iya aya saha ti bos di Tarsiem nu gaduh Orobi fotografi aya jadi aya tah ini katanya mau nyumbang lagu katanya ya oh loh ya tukang fotografer teh multi talent di samping bisa moto bisa video bisa bertengkar sama Mitoha ya mah sok baru ka dia asik tampil berani lah tukang foto teh pada dijemput ku Neng Melda
Atan napi bade dijemput ku mobil Covid. Neng Melda di Sarengan.